atuh kamu. TRI Apal aya TRI. Orang di mana atuh? Di WC weh. Hah? Di WC lamun engke tandana caina geus nyurulung abi geus eta di WC berarti abi geus di WC. Atuh arek ka teras deui nya. Engke we nya abi Nungan ti beralasi sarneng we. engke kupingkeun we sore caina. Heeh sok. Wah, hareudeung ieu teh. Milu mandi ah. Kela aman. Sarang meureun di sakit pamajikan teh. Milu mandi deh ah. Raratu we. Kalau jika kocorkeun lah caina ah. Nyadar. Astagfirullahaladzim, etaan ka dia. TRI sarneng coy. Etaan cenah ka dia. La ilaha illallah. Keulah, rek ka mana? Yeuh. Didinya rek naon ngintip bieu ka ditu ka kamar mandi. Kela aya naon ieu teteh naon? Ngintip bieu abi keur mandi harareudang cek rek mandi sugan teh geus sare atuh. Rek naon ieu? Sugan teh ajeng. Eueuh. Tadi teh abi teh kieu rek makan cek abi teh urang di jamban kitu. Astagfirullah. Rek naon salaki pamajikan ayeuna boga imah sorangan rek di WC. Astagfirullahaladzim. Geus Penghargaan TRI bisi ka. Anggeus we anggap aing mah nu gelo sok ka ditu ka ditu udah di mas sorangan anggap aing mah nu gelo. Aneh makan di kamar mandi. Asup angin.